Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa riwayatin sareng eta tetep hiji riwayat pakana maka kabuktosan itu rajul teh ilal qaryati salihati ka kampung anu saroleh teh taqroba leuwih deukeut bisibrin kelawan sajengkal. Pajuila mangka dijadikeun itu rajul teh eta min ahliha ti ahlina qaryati salihah. Aya nu nyebutkeun emang eta lalaki pada buktina deukeut ka kampung saroleh maotna teh cek sariwayat. Versi lain wa fi riwayatin cek riwayat nu lainna Pawahallahu ta'ala mangka maparinan wahyu sa Allah ta'ala ila hadihi kaitu qaryah salihah. Antubah ini karena supaya ngajauh anjeun wa ila hadihi lain ka Korea Solih berang eta ila hadika itu lawan Korea Solih tadi Korea Toliha Korea Toliha ila hadika itu Korea Toliha antuba ini supaya ngejauh anjeun wa ila hadi jeung ka qaryah salihah an taqarrabi supaya ngadeukeut anjeun. Cek versi lain mah cenah lain buktina lain emang deukeut ka kampung nu sae lain. Tapi emang ku Allah we ka ayeuna kitu tempat asalna anu ayeuna kampung anu tolihah lalacut supaya ngajauh ka ayeuna kampung tanah ayeuna tujuan nu salehah supaya ngadeukeut ka mayit kitu aya cek riwayat lain. Aqala ngadawa ayeuna itu Gusti Allah kisu ngukur arajan kabeh ma bainahuma ma kana jarak bainahuma antarana itu ardoen bahwa jaduhu mangka manggihan malaikat rahmat jeung malaikat adab hu kaitu rajul ila hadihi kaitu qaryah salihah. Jadi kita cek versi kedua mah ku Allah we kampung asal supaya ngajauh kampung ayeuna nu saleh supaya ngadeukeut ka mayit ka sia lalaki terus ku Allah teh kulantaran ieu sok cenah ukur pas ukur ngadeukeut emang ku Allah kitu bisibin eta kroa juga bisibin ka sajengkal paro mangka ngapura Allah lau kaitu rajul atau brodi ngalorkan di sinontor bani misalnya dinjahidin kalawan sanad anu sae anna rajulan sae sunna aya hiji lalaki asrofa anu kaleuwih kaliwatan batas itu rajul ala nafsi kawakna itu rajul falakia mangka pepenak rajul rajulan ka ayeuna lalaki nu sanesna aya hiji lalaki papangi jeung hiji jelema pakola cek itu rajul nu asrofa teh anal atatana tata beda tuh ima akhro awal beda anal akhro sesuna ayana kitu anu akhir eta qatala geus ngabunuh itu rajul tis'atawatis ina nafsan kana 88 awak-awakan kulluhum dulman tegasna ari sakabehna itu 88 teh tadulman kalawan ngadolim pahal tajiduli min taubatin maka hal tajidu anjeun menakan dipikeun abdi min taubatin tina ditarima tobat hiji lalaki geus ngabunuh 88 papanggih jeung batu cek aya hiji lalaki teh abi cenah geus ngabunuh 88 bari ngabunuh nanti bari ngadolim aya nu cekek aya nu dibunuh aya nu ditusuk aya nu tetek sirahna ari abi cenah bakal ditarima moal pamit tobat bawala ngadawuh itu rajulan tanuhana tepina rajulan eta lain rajulan nu asrofa lain cik urang mah rahib teh aja kana rajulan di dieu teh wah cina tuh kenal meriwat kamari makan rahib jangan mengerti gitu lah cek riwayat lain lain nu ngajijikeun 100 mah rajulan laki biasa gitu cek eta laki
urang mah teuing baladna teuing kumaha moal cenah atuh kitu mah bos euy loba teuing cenah olah cek eta rajulan la moal pakotalau maka ngabunuh itu rajulan asrofa ka itu rajul angin teh jegeuna jeung sia cenah habak 100 Nges 100 kitu atas sareng ngadatangan itu rajulan asrofa khoroka ayeuna jalma lian cing cenah neangan deui cenah nu leuwih ngarti paham agama pakola cek itu rajulan asrofa geus panggih ngobrolkeun deui anal akhara saesun ayeuna tingarti aya ngadatangan bil akhara ngeunahna mah ani kitu tah kotal tu ngeunahna teh mi'ata nafsin ngeunahna imana anal akhara saesun ayeuna nu akhir meureun mesti ngobrol panjang lebar cenah ujung-ujungna mah cenah abi teh eta kotal ngabunuh itu rajul mi'ata nafsin 100 awak-awakan kullahu tegasna sakabehna itu mi'ata nafsin dulman bari ayeuna dolim pahal tajidu maka mendakan anjeun lipikeun kaula min tobatina tobat aya deui jeung batur lain cenah aduh abi tetes ngabunuh 100 jelema cing ari abi bakal ditarima moal tobat menurut didinya tajidali teh pakola cek itu ahor teh hah aya rohiban heuh pakola maka dawu rohib ahor in hadastuka annallaha la yatubu ala man taba in hadastuka lamun nyaritakeun kaula ka anjeun annallaha kana saeseuna Allah ta la yatubu moal nampi tobat Allah alaman ka jalma tabanu tobat man kadzab tuka mangka kaula bohong ka anjeun cenah lamun ente disebutkeun ayeuna Allah moal narima jalma ayeuna anu tobat batu urang teh ngabohong teu jujur cenah mun kitu ngabohong cenah mata ngeueuh we dibunuh ku ente emang ngabohong teh urang ge lamun ngomong kitu ngabohong hauna mun bahasa rincina mah cek saha mun bahasa urang kitu cek saha lamun tobat sok sanajan geus ngabunuh 100 atau pisalpan salapan moal ditarima eueuh di dituna ya mengaya-ngaya tah bahasa urang kitu bahasa Allah ya teu alaman tabak kadap duka teh ditarima Allah mah jembar pangampura Ar-Rahmanir Rahim geus ayeuna mah hauna tuh di ditu qaumun aya qaum ya ta'abbaduna tarukang ibadah eta kaum Paktihim pek ngadatangan anjeun ka itu kaum takbud ibadah anjeun Allah ka Allah mau sarta eta kaum geus ayeuna tuh di ditu kampung ahli ibadah di dieu mah ahli salat ahli zikir wah pokona hebat geus tinggalkeun kaum asal manehna eta mah ayeuna kampung beuing negara beuing moal balik geus kalitu ayeuna mah diri itu takbud Allah ente ibadah we dekar itu ka Allah rek tobat mamahu jeung eta kaum masyarakat didinya hingga carita patawajah mangkanuju itu ayeuna rajul asrofa ilaihim ka itu kaum nyawe berangkat pamata mangka maut itu rajulun asrofa dalika kekayaan itu tawajah pahta somat mangka cekcok pasea sa malaikatur rahmat wa malaikatul adab malaikatur rahmat jeung malaikat ayeuna adab cek malaikat rahmat bagian urang cenah itu bisa bos cek malaikat rahmat pantobat siapa cenah di bagian urang 100 cenah ngabunuhna ge enak aja Amin cekcok suka tetara cekcok malaikat. Allahumma kaina ngutus Allah Gusti Allah ilaihim ka itu rahmat wa malaikat rahmat bil adab. Malakan kaji malaikat pakola cek itu malak. Aya naon cenah ieu aya naon ieu cenah. Dek dicokot ulah cenah. Kebutna teh cenah loba dosa pan geus tobat. Emang cenah bosnya.
kat cenah geus aya nu kisu mabainal makanain ukur ku marane mabainal makana eta teh jarakna deketan ka mana nah ka kampung asal nah ka kampung tujuan pa ayyuhum kana aqraba pa ayyuhum mangka ayeuna tempat ari tempat mana baik itu makanain eta kana aqraba nu aya itu ayu eta aqraba leuwih deukeut bahwa minhu berarti itu rajul asrofa teh eta minhu bagian ti itu ahlul makanain tinggal hitung deketna cina ka mana deket ka kampung soleh berarti ahli kampung eta kahitung kampung ayeuna asalna berarti ayeuna ahli sia bahwa jaduhu mangka mendakan itu malaikatur rahmat wa malaikatul adab hu kaitu rajul asrofa akroba kana anu langkung caket ila qaryatit tawabin ka kampung ayeuna jalmi-jalmi tukang tobat bi an mulatin kalawan saramu sadariji barang dihitung telangan mun saramu urang beda naik lain loba gini saramu kampung solehna teh atuh pagupiro lahu dihampuran lahu kaitu rajul asrofa ayan kitu versina berarti lobanya riwayat ieu tak ulah aneh mun ngadengkeun versina kieu emang loba riwayatna kopi riwayatna aya deui eta nu riwayat lahu masih kene nyaritakeun ayeuna rajul asrofa teh Sumata terus datang itu rajulan aharokal laki nu sejen pakola cek itu rajul asrofa ini kota tu miata nafsin kaulatek eta sesuna kaulatek tagis ngabunuh 100 ayeuna jiwa 100 jelema geus dibunuh sina ku saya wahal tajidu limin taubatin nah ayeuna anjeun menakan kaula min taubatin tanda-tanda bakal diterima tobat pola cek rajul ahor asrof tak diskali dewihi anjeun ma adri ora weruh ingsun I don't know tidak tahu cenah bos teu apa ari masalah ditarima jeung teu nama dalin hak kaula cenah nampa mah eta mah hak Gusti Allah atuh meureun Allah ngeresakeun ditampi pami Allah teu ngeresakeun moal meureun tergantung tobatna urang meureun bos da jeger siun manehna ge meureun ngan walakin huna qaryatan geus seki aya nama huna tuh itu di ditu qaryatani ari aya dua kampung qaryatun yuqalu laha nasra sakapung mah yuqalu laha sok disebut eta kampung teh naon nasra kampung nasra wal uhro ari kampung nu sanesna mah eta yuqalu laha sok disebut eta kampung uhro teh kuproh geus cina ke di ditu aya dua kampung aya nasro aya nu kuproh geus beda carita kan lamun nu tadi mah si eta bagian tina kampung kuproh kitu carita mah versi mah lain kitu ting teu mana asalna kitu intina tunjukkeun aya dua kampung alus kampung goreng kampung alus ngaranna Nasroh, kampung goreng ngaranna Kuproh kalupur. Pa amma ahlu Nasroh adapun ahli Nasroh mah eta payamaluna amal ahli jannah sok beramalna si ahlu Nasroh mah kana amalan ahli surga jadinya masih resep guys. Nu salat nu ahli zikir ahli puasa sasama tentrem cenah kampung teh teu hareng-heng ku dedengean ti istili herang panon cenah layas butuh pihak werum tetep pihana itu Korea Nasro sageruhum liana itu ahlu Nasro urang dinya mah arang si kabeh cek urang sugan aya gitu anu lacut teu aya di dinya mah itu kampung itu mah ye aya di cek bos cenah kampung teh wa amal kubra na pun ari ahli kubra eta paya maluna amal ahli nar eta masuk migawena ahli kubra amalan ahli neraka layas butuh piata tetep piana itu Korea kupro sageruhum liana itu kupro ahli kupro tamun itu mah da nu
tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang nipu, kabeh aya di dinya bos. Menurut ayeuna kitu pendapat sorangan rajulan ahwar. Pantolik ila nasro. Ente anu geus ari rek tobat mah mun baladna ting naon ieu teh. Ise berangkat ka kampung Nasro. Ari rek tobat mah. Pa yasbut piha wa milta amala alihah mun anjeun tetep netep anjeun piha di itu Nasra wa milta amal anjeun amala alihah seperti amalana ahli Nasra pala syakka bi taubatika geus teu mamang deui pasti anjeun bakal ditarima tobat. Cicing tinggal ayeuna cicing di ditu tuturkeun amalan-amalan taat-taat ahli penduduk dinya insyaallah geus pasti cenah bos ditarima lah dosa teh dihapus tobat ditarima. Oh kitu cenah nuhun cenah lurah mun kitu mah. Antala kau mangka berangkat itu rajul asrofa yuriduha. Nah maksud itu rajul asrofa haka itu Nasro. Ini tujuan kampung Nasro. Hatta idza kana sehingga di mana-mana aya itu rajul asrofa. Eta bainal qaryatani antara dua kampung adrokahu mangka nemu manggihan kaitu rajul asrofatin lan almatu maut. Pas tengah-tengah kampung mau gitu. Muncul orang nama jarakna teh antara nu alus jeung goreng teh pas tengah-tengahna gitu. Caritana teh sarua lain pas anu keur cicing mimitina beda gitu. Mun ngariwayatkeun Pasalat al malaikatu maka narosa malaikat robah akan menjadi pangeran itu malaikat anu masalah rajul absara. Pakola udah Allah unduru ila ayil qaryatain tempo kumarani ka kampung ka dua kampung mana kana akroba eta si rajul absara teh leuwih deuketna. Paktubu min ahliha tuliskeun ku aranjeun kabeh eta teh min ahliha ahlina eta ayeuna kitu Korea. Deket ka kampung soleh tuliskeun ahli kampung soleh. Deket ka ayeuna kampung ayeuna kuproh teh bieu Nasroh yang kuproh ahli kuproh. Pawajaduh mangka mendakan itu malaikat rahmat jeung malaikat adab kaitu rajul absada aqaba kana nu langkung caket ila Nasroh ka kampung Nasroh. Bikaidi anulatin kalawan kira-kira ayeuna saramu sajari. Pakutiba maka tuliskeun itu rajul absada rajul asrofa min ahliha bagian ti ahli kampung Nasro. Kitu tah versi carita anu geus kampung 100 loba sih. Al-babu rabiul hamsul fi bayin nahi anitu.